Urang teu sieun saat ningali jurig eueuh beungetan. Urang mah leuwih sieun saat ningali babaturan anu beungeutna aya dua. Nya di hareup deuri di tukang nyengcerikeun, di payun ngaleng, di buri wani ngagogoreng, di hareup jara lempling mere udud, di tukang rariweuh geura rujrud. Tiap ngariung jeung urang gawena ngagogoreng batur. Berarti lamun pas keur jeung batur manehna ngagogoreng urang. Dihareupeun urang papaehan, mun dihareupeun batur pasti katemponna gagayaan. Baelah pura-pura teu nyaho we urang mah. Da maneh mah emang kitu geus adatna meureun nya.